Baturan mama muda orang Sunda jeung Anggirianti Wedding mantuan tukang dekor di acara nikahan Teteh Dini di gedung SBS leuwih liang dulur. Barudak menitikan geus lila we mama muda orang Sunda ngaran-ngaran teu terjun kana dunia permakeupan. Heeh budak, besi kudu hayang nyararah omanya. Mama muda orang Sunda selain jadi konten kreator teh baheulana teh meureunana urah teh mami milu jeung ngebantu meureunana ka tukang rias teh. Kitu teh namanya bisa disebutkeun teh meureunana asistena MUE. Arapala anu ngaranna MUE teh meureunana tukang rias pengantin lamun bahasa ti lembur teh mah. Tah, biasana teh meureunana tugasna mama muda orang Sunda teh tukang make up bridesmaidna atanapi lamun saya mah disebutna pagar ayu. Lah pokona mah kitu be. Hanya kal teh namanya mama muda teh kaselang anakan. Be harita nama meureunana eureun, we laju nama meureunana kana ngaran-ngaran nga-make up teh. Ku sebab teh mah meureunana nya ari bareto mama muda orang Sunda teh tarang ngonten, lain konten kreator. Laju nama meureunana banyak orang yang tidak tahu tentang profesi mama muda anu sabenerna teh baheula. Mantap teh manya meureunana mama muda orang Sunda teh mulai memperlihatkan keahlianna. Dulu-dulukeun meureunana pang bisa mama muda teh entah itu mama muda teh bisa nyanyi, mama muda teh osok meureunana nya anu ngaran-ngaran live musik dina TikTok. Jeung deui teh mah meureunana ku mama muda orang Sunda teh dideulekeun kana keahlian permakeupan teh meureunana bisa budak saeutik-saeutik ge aing teh. Mantap teh mah meureunana ulah salah sangka pagawean aing teh pura gogorowokan hungkul budak. Ayeuna teh posisi penting-penting mama muda orang Sunda teh mantuan Anggirianti Wedding be heula meureunana nya. Mantuan naon cenah meureunana mah? Mantuan ieu budak mantau tukang dekor. Nah, cenah meureunana nga-make up kudu penting-penting. Ayeuna mah meureunana pagawean mama muda teh lain arek nga-make up, ari nga-make upna mah isukan. Jeung batan teh mah meureunana mama muda subuh-subuh buta kudu geus kakarayapan kaleuwih liang teh mah meureun sudi. Heeh budak, posisina teh ieu teh meureunana aya di gedung SBS leuwih liang pan di Gunung Menir kaleuwih liang teh beneran lain lalakon deukeut bari jeung sosoranganan mah meureunana sieun. Lanjutna teh mah meureunana isukan deui mama muda orang Sunda nga-make upna mah meureunana. Alah sia budak suara aing tikeun beak kieu. Geus sakitu bae. Part 2 na lanjut isukan ya budak. Bye badagna alusna hayu arwi.